Heureui. Anak aing ka mana nyawa? Aing teh arek ka kota. Jadi tah beberes di ieu mah embung deui. Aneh we sagala kudu ku urang. Aneh. Kadi maneh? Ngablu wae. Yuk. Ngablu wae maneh mah. Ambu ka mana atuh? Aku teh ngomong ka Bandung kamari ge. Geuning mah tengah denge. Teu urang ding sahangke. Tunggu kitu atuh. Dege si Ripa ka dieu urang cerita si Ripa ka dieu. Ngendong jeung maneh. Lambung sia teh mah. Teu mali lah paling ge 3 minggu lah. 3 minggu. Iya, bunga. Ji. Geus nya. Tang bukan nama nitip sawah, nitip aja popoyan kapok. Kejeng jajan desa. Engke ditransferkeun. Terus urang mah ini teu lah. Ambunya. Cun. Kala ambu sing ieu yo. Nang bola da jauh atuh da. Si ambunya. Nah, geus lah. Wah, orderan si Ambu. Duit aing lumayan nih. Lah. Kawan, aing order kayak itu tuh. Order si Ambu. Ka mana? Order ka si Ambu pa lanjut. Itu si Ambu di ditu. Heuh namanya we anjir mah. Siapa teh balik deukeut ah aing di dieu teh we. Oh iya. Dok, ini balik apa sih? Aingnya. Jalan atuh, dilapisan mana? Yang toko gitu. Ini lah. Ya. Cing sini kau di sini lu kok. Oh. Hanya dirimu paling mengerti. Ambu ditega. Nego daun lun. Si Ambu ninggalkeun aing ka Bandung aing ilu aing teh ka Bandung teh diajak. Aing bisa balik cuy, aing balik ka imah cicing. Gandong tapi Heuh lah aing sok sekala wae. capek aing digandong. Ih, aing ah. Aing digandong buru nangtung. Segala wae.